Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng ibu dina pembelajaran basa Sunda. Ayeuna urang ngabahas materi ngeunaan kaulinan barudak. Nah, siswa-siswi sadayana dina zaman digitalisasi saperti kiwari, alat telekomunikasi geus pohara nerekabna di kampung, di kota, kolot, budak geus moal aya birek kana nu disebut HP, komputer, anu kiwari disebutna gadget. Kaulinan barudak istuning rupa-rupa pisan. Unggal kaulinan ngawengku 3 unsur anu kacida pentingna pikeun kamekaran jiwa jeung raga barudak, nyaeta unsur hiburan, unsur gerak, jeung unsur atikan. Ayana kakawihan dina kaulinan barudak eta teh mangrupa unsur hiburan. Nah, mun ayana gerak leumpang, lumpat, atawa luncat eta mangrupa unsur gerak atawa olahraga. Sedangkeun ayana rupa-rupa aturan dina kaulinan ieu teh mangrupa atikan. Sangkan barudak mibanda jiwa satria, jujur, bisa gawe bareng jeung nu lain. Nah, ayeuna kaulinan barudak teh aya nu bisa dilakukan ku sorangan, ku duaan, jeung aya nu kudu dilakukan ku lobaan atau leuwih ti duaan. Contona nu dilakukan ku sorangan nyaeta rorodaan atawa jajangkungan. Amun anu dilakukan ku duaan nyaeta congklak, teteleponan misalna nya. Nah, lamun dilakukan ku lobaan contona oray-orayan, galah nya. Nah, siswa-siswi sadayana salian ditingali tina jihat lobana anu ngalakukeunana, kaulinan oge bisa ditingali tina wanda baga atawa jenis kelamin nya anu ngalakukeunana. Aya kaulinan khusus awewe, aya kaulinan khusus lalaki. Nah, anu katilu aya kaulinan anu dilakukan ku awewe jeung ku lalaki. Contona kaulinan barudak awewe misalna congklak, bekel nya. Nah, anu kadua kaulinan khusus keur lalaki, contona langlayangan, kaleci. Nah, anu terakhir kaulinan nu bisa dilakukan ku awewe jeung ku lalaki, contona oray-orayan nya, cingciripin sareng ucing sumput. Tah eta teh macam-macam kaulinan barudak. Ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo siswa-siswi sadayana. Nu pertama pancena nyaeta tuliskeun kaulinan barudak anu aya di lembur masing-masing. Anu kadua pek praktekeun jeung jieun videona salah sahiji kaulinan barudak. Eta mah terserah nya, pilih wae anu gampil anu bisa dipraktekeun ku siswa-siswi sadayana. Sakitu wae ti ibu diantos kanggo tugas-tugasna. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.